payung pula Cincir teka jeung Kabudayaan kasenian dasana sanes lumayan pokoknya ituran naragetkeun duduluna putra putri Indonesia tajerkeun jadi pribadi tangkupna kiriman diri langit jeung pulau dina pajakna jaman kumaki parantos sumpi punten kumalit jeroni abdi di kantor pula bangsa ini adalah seni budaya sangkan budaya mana sami nyirikna kabudayaan seni Sunda da anu asli seni Sunda seni Sunda Dina uga nayeuna kelarkan senian Sunda purwaning urang sabangsa ayu sami sami raksa Haji Iskandar seni pangwari
Mas Yuni anu pageh dasama inggih punika buka pangrap Kadya Purwa iya sinenggi Purwamendra iya Mendra Hawinulan iya sesoro tinggan tining pamutus iya ing cerita tedak saking punipun dados
tandaning carita ya kukung gebang siwalan tung denayu kang kadenayu ayo Dua anak cukup gayu pada tetes tumaretes ingkang tinaretesanana astagangga wiratanu kalawan patra Cimuncangna kabanyar banyak sari Bajuan ayu saminya hiji Yang dede astatangan gangga banyu wirawong linawih tanu mangasi patra hartosna kalam kung talagung mulane aksara Jawi sawidak perkawis binun celekang tigang dasa ye ekalawan dasa eka hartos nipun sawiji dasa 10 inggih pagelaran pawayangan pokana prapujang yasanipun para wali salapan kasapuluh tunggal wali kang luhur ilmu jemarah panalar ya sugi hingku pangar masih acara warga seni padalangan eta seniman sejati wayang teh ngandung perlambang manusia suku Malenda Purwa mendra winulan sastra kang tinuwara alon panjang ing awuwuh sinenggihipun dados Purwatara Purwa hartosna wiwitan tara hartosna cerita tekirang sareng telangkung gesan nyaritakeun laku lampahan manusia anu digamarakeun dina siloka wayang tekirang sareng telangkung ngagamarakeun kalakuan salah sareng ngagamarakeun kalakuan bener ngagamarkeun kahadean sareng ngagamarkeun kagorengan ngagamarkeun keadilan sareng kamurkaan ngagamarkeun perjalanan laknat sareng rahmat lintang ti manusia anu sanggup nyepeng deleg aturan pangeran
pikeun nemongkeun kakawasaan sareng kaagungan anak mantena manusia digelarkeun ka alam dunya makhluk anu pangdiunggulkeun makhluk anu mulyana manusia disampurnakeun budi pamilih akar rasa sareng perasaan iya saunira kangatan anak pancang sinenggih sinenggihing sabda uni sinenggihing sabda uning saunirakan anak panjang sinenggih ya sabda ningawis mamban ulun layu kaya teki wala bakti kang dening asih ya den ya kang asing aja ketara ingkang ketara ya pertapaan ajal kang linawih ya denir kang linawih wis mamba kuwi kuya linuhung ajar raspati nira ya linuhi
tuluy kulinuhung kasipuh ku pangaweruh kaasah ku pangabisa pangarti ku pangarti ladia gonera samia pada pinara ya pinara gentur tinutur mangun catur gentrakang dadi bubuka cinarita salebeting di padepokan gada mendana sang panita linuhung anu janten panyaluuhan sagarana pamuntangan pasirna pamerdih ati sadayana masyarakat anu caket nyenerakeun nasibna ka ieu sepuh begawan kapicemawan sok sanaos wujudna beruh awakna bangsawanara dirina bangsa raksasi atanapi bangsa keti namun jiwana jika manusia malulu teu aya gantara kakaitan estuning bersih kalayan dirina sasampiran dina akuanana awak sasampayan nyenerkeun kana rahmat pitulung anu kagungan salawasna terlepas tina ulikan ilmu agama sareng dari gama margi gaib anu pangluhur-luhurna istilahna rijalul gaib lintang ti aturan manusia sanajan manusia luhur ku ilmu jemara panalar sugihing ku pangarti tohaga ku pangabisa atos bejana kulit lubuh labah harta bana brodi panto budi juru ngalayah di tengah imah lencir leit loba duit di mana ngalangar aturan hukum pangeran yakin ilmuna moal mangfaat hartana bakal memperbudak dirina bakal dijajah jiwana sapengkeureun ingkang putri ieu Dewi Jambawati geulis kawanti-wanti endah kabina-bina lucu tayanun ruban boten kakantun ingkang putra murid Raden Narayana anu neme dongkap ti padepokan Putrayana Gopa hiji nonoman anu haus ku ilmu parantos kaancikan dirina ku ingkang guru nyatana panita Patmanaba dirina parantos masagi kalayan parantos nyepeng senjata sakra udaksana kalayan teka kantun ajian Triwikrama parantos ngurung ngabaju miraga sukma nu janten guruna panita Patmanaba parantos ngabaju miraga sukma istilahna krisma nying warangka aya dina dirina Raden Narayana suwiji nonoman anu masagi ku pangarti
boten antawi salami dangu-dangu ngandika pengandikanipun leuleih keudeuh atra pertela syungkan paribawa ngandika Ieu. Ohoi. Hampura mana tampolong teh geulis. Hidup murid kula Narayana anu masih keneh nonoman bageun cobi kapayun salikna satata sareng kaula Walanu dekapino damel Rama Guru dekapino damel putra panjenengan nampi dateng pembagi Rama Guru atuh sumanga langkung tipayun kapihatur nyangakeun semah pangabaktos semah putra panjenengan ayeuna dampal sampean Rama Guru. Nuhun bageun pujastuti hidup diterima kedua leungeun ken sakatuh simpun puluh ati dicangcang sapucuking rema pun deui mastaka kapayun salikna sekap di dieu kaulami atuh salajengna ti eta hapunten boh bilih putra panjenengan kirang tata titik duruga panata cerogog tebih tina kasopanan mugi ageng cukup lumur jemarah hapunten anu kasuhun ari budak soleh kayung-yun bager sawadina saling hampura dina masalah kasalahan salira langkung ti utami dina perkawis DP hanap asor dina urusan sopan santun teu aya kuciwa saeutik oge dosa hidup gede jeung leutik sawadina saling hampura sabab manusia moal panggih jeung rahmat pitulung pangeran lamun siga upama meditkeun dina urusan hampura deuh timalan atuh sabalikna da kaula oge sok sanajan wujud beruk awak wanara ku kayeng mah kaula ngulik bab kamanusiaan teu burung we memper-memper jiga manusia sabab pangeran manangna ka manusia lain ku alusna rupa lain ku luhurna pangkat lain ku lobana harta tapi pangeran manangna ka manusia gumantung kana kabersihan hatena kangaran-ngaran makhluknya sarua we kaula ge hampura bisi aya salah gede jeung leutik dawuh timalan sami-sami tuding poho anak kaula Jambawati yap kapayun calikna duka kumaha ieu budak teh lamun aya Narayana sok rada semu era ieu budak teh kapayun calikna geulis teu kapino damel Rama Dewaji Putri Jamawati langkung tipayun kapihatur nyangakeun semah pangabaktos kuhunyuk pangkon Rama Dewaji nuhun geulis paingan loba nu hayang ka hidup cacakan ngadenge sorana halimpu gitu nuhun bager kemang hate mustika di pawenangan ditampi aturan katamu anu namanya sumping kapihatur nyangakeun semah pangabaktos nuhun aturebu nuhun geulis
sepuh masih urgi atuh. Beda leretna, beda kiceupna. Heukeun bae da kaula ge ngora heula. Sugan we jeung sugan atuh. Bete kapalang nyaah. Sugan we sabiruyungan. Teu kapeno damel hunyu sumanga aya pikersaeun naon tansah diajeng-ajengna. Mangga ngantos siang kalayan wengina bujeng hingga kapunut tanaga pikiran narapati kasangakeun dateng ka prayogian Rama. Ke dagoan. Nyalase bageut. Cing tenang cing reug-reug biasakeun nya. Da biasana dua insan anu aya rasaan mah sok rumpang reumpeung. Ya biasana mah kitu. Keun bae da kaula ge ngora heula atuh. Sok salah tingkah eta teh. Apaleun jigana mah. Aduh. Pena mah uningaeun atuh. Ari saperkara kaula deuk marinkeun rasa ka sono. Kaduana ti eta urang pada saling hampura dina masalah kasalahan. Sabab cekolot mah pangampura mangrupakeun hiji jimat anu pangampuh-ampuhna pikeun mersihan hate. Leres pangandika. Kaduana ti eta kaula teh seja namprakeun leungeun kenca jeung katuhu. Syariatna pasrah sumrah kandat kersana anu kagungan. Hakekina nyukurkeun kana murah asihna Gusti. Sabab kaula geus rumasa. Sok sanajan teu niat gelar ka alam dunya tapi kuno kagungan geus diamparkeun sagala rupa kabutuhan manusia. Leres pangandika. Boh hartana, boh rizkina, boh ilmuna, manusia keur di mana wae ayana, manusia keur kumaha bae tetep renggenek, manusia dibuleun ku mang pirang-pirang kenikmatan pangeran. Leres pangandika. Mata kacida bodona lamun manusia nunggang nongong kana parentahan pangeran. Ya. Komo hidup hiji kesatria anu panjang keneh amahanana Panjang wawasana. kalayan panjang keneh lengkahna nu bakal digarap kade cing ati-ati manusia diwajibkeun ti mimiti tina aisan nepikeun kaliang lahat manusia diwajibkeun neangan ilmu. Leres pangandika. Matak ama ngerasa reueus nempo hidup anu salawasna haus ku ilmu. Saban wiku cinugdug, saban panita aya, saban resi ngancik tah ieu hiji contoh generasi muda anu haus ku ilmu pikeun ngemban amanah penderitaan rahayat. Sabab yakin isuk jaganing geto hidup teh bakal jadi pangagung negara. Leres pangandika. Tayeuna sarengsena hidup maburon di padepokan Utrayana Gopa. Anjeun geus cacap ayeuna nyacapkeun ngasahkeun di kaula. Leres pangandika. Mugia luntur kolbu cemar manah. Ih, keur saha deui. Kaula teh asa ka anak pribadi ka hidup teh. Hapunten parantos kumawan tur Ih, teu nanaon. Lamun teu salah kaula teh anu acan dibikeun ka hidup teh hiji mustika.
atawa hiji jimat anu bisa maca kejadian anu bakal datangnya tenaga marlopian ogan sengkala tah ieu nu can dipasrahkeun ku kaula ka anjeun teh piraku dipasrahkeun ka anak kaula nu awewe mah nya ngan bisi isuk jaga ninggeto kaula dikeresakeun pondok umur mihapewe ieu pun anak Dewi Jambawati pek deuk di aku dulur pek deuk di aku adi pek deuk di aku lanceuk pek ku hidup ature punuhun laksa ketika bingahan tina kapercantenan salira gelis Jambawati kaula nun kula kumaha lamun di aku dulurku Narayana kumaha asa teu ngepas kana hate asa teu ngepas kana hate alim kaula mah di aku dulur wungkul kumaha lamun di aku adi komo disebut adi mah teu dititah-titah kumaha lamun di aku lanceuk komo eta mah kaula teh sanes nampik pangasih tapi aya keneh sajabina ti eta ya kaula teh parantos gede dewasa parantos gede geus tos gadis kaula teh hari eta saban poe sok SMS-an sok BBM-an jeung saha sok katempo ku kaula sareng kabogoh anu teu acan janten jeung saha sareng kabogoh anu teu acan janten kaula teh teu acan ditemak hate kaula teh saha aya eta mah rahasia kaula aduh sieun balakawe eta kira-kirana lalakina Kasep aban teh nya puguh mah tak nyai bogoh oge Kasep lir dewa lumungsuh ti kahyangan jeung saha pangna di satengahing margi Raden Aladara sareng Raden Narayana mang bulan-bulan tepat tepang Pak Amprok Jonghok atuh bingahna sakalangkung dangu-dangu ngabdika Andi Akang Narayana kumaha cager ieu ibaring pangestu ieu nuhun sawalerna srira Akang oge cager sami nyangakeun semah pangabaktus ku hunyuk pangkontraka Prabu kasangakeun diterima ku kali nuhun ieu nuhun geus nepi ka mana pangartinya aya be kanggo bekel meupeuskeun huluna si Kangsa dina waktu sayeuna iya surua kali nuhun ieu nuhun geus teu sabar Akang aya geraga kisik si Kangsa Dewa aya serenting bawaning ti angin kolebat bawaning kilat dina waktu ayeuna si Kangsa Dewa keur ngayahkeun aben jago saur saha aya beja nu tobos sacari Akang ieu oh kitu anu ditanonkeunana mahkota kerajaan haluh ini eueuh deui ieu ngayahkeun saemara perang gondongan eueuh dipikeun mancing urang duaan tupi maksana numutkeun uga numutkeun ilapat cek dukuna si Kangsa Dewa da kitu ieu pagawean si Kangsa Dewa mah pagaweanna teu lepas ti jauh tina dukun ieu oh kitu teu oleh tatanya senah anu bakal ngancurkeun
anu bakal ngarug-rugeun dinasti kerajaan Kang Sadewa teh lintang ti urang duaan. Nyatana kemar salasih antara Kakasana jeung Alatara. Kitu deui. Ieu teh keur mancing urang duaan sangkan datang ka eta negara. Heh. Teu kapinodamel. Malahan ayeuna geus disebarkeun curug panalung ti kaopat marhab. Kidul, kaler, kulon, jeung wetan. Saban kampung diasuh, saban kota diasrak, pikeun neangan urang duaan dina waktu ayeuna. Oh gitu. Ayeuna urang gede geus dewasa eukeun. Komo ayeuna urang haneut keneh. Urang duaan haneut keneh dina ngambah pangarti ilmu panemu jampe pamake. Heh. Kitu ieu. Lo boleh kita teh sadika, hayu atuh urang pana-pana lumampah. Iya. Akang geus teu sabar hayang kira meupeskeun huluna si Kang Sadewa dina waktu ayeuna. Sahami pana-pana lumampah. Tuturkeun akang ieu. Kang Sadewa, Kang Sadewa, grasamat inung nunganung bapa nu ieu. Moal sahanu bisa meupeskeun sirah awak maneh lintang ti kaula narayana. Kang Sadewa, Kalau mampah diserangan ku kasumangetan jiwa anu pasti. Gentos ingkang kawin urus sitengkali. Saja jalan ieu Raden Kakasana sareng Raden Narayana seueur anu dicaturkeun. Namun di perjalanan kasrano rentang-rentang katingali aya romongan genawa. Narayana kumaha? temui di lebali. Jigana pasukan ti Mantura dia. Oh, ngahleut ngeungkeun ngabana leut kitu. Bangsa Denawa ieu yakin intel ti Madura ieu. Urang pada sabeungeun ieu. Paehan ujare. Lo boleh kita teh sadika. Hitung-hitung macak ilmu ieu. Lo boleh kita teh sadika. Yey hey hey hey. Hey hey hey. Hey 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 hey. Hey hey. Hai 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 hai. Naon seserian? Kamangi ka bunga. Selamat malam. Malam. Good night everybody. Ya, sama-sama. Dulur-dulur penggemar sareng pecinta seni suna wayang goplek. Wayang golek.
Heuh. Bayang golek. Golek. Naon seserian. Elah asa teu beungutan aing. Nah, Ditonton ku ahli seni unggul, seniman unggul, dalang jago. ku dalang jago unggul, ku dalang jawara unggul. Dalang Bangkok. Dalang turunan Bangkok unggul. Kantenanku pun adi mah ti munggul pawenang. Saha? Bapak dalang Wawan. Oh, nya tuh Saantero jag naon dalang Jawa Barat mah. Bapak dalang Wawan mah keur mah pangorana pangora kenal kecamah-camah pangpayuna deui ngawayangna oge. si Raja Panggung. Si Raja Panggung. Alah nyangakeun sabrang salayang lebet ka cabe mah henteu. Nyangakeun hatur lumayan lebet ka sae mah henteu nya. Keun bae da jelema mah goreng diomongkeun, alus diomongkeun. Saminggu cager we kaituna teh poho deui. Selamat malam kasadayana Sami-sami. nepangkeun ngaran disim abdi nepangkeun David Buyol teh tukang ojek. Alah Tukang dapit. rada sawer ngomong ngawayang di gedung mah dipuguh di dengean. Alah hina acara helar wayang ieu teh. Helar wayang. Helar wayang syukur ngiring ngarojong kecep adi. Alah kecep adi tiruna mudah-mudahan ditang tayungannya cing aya dina rahmat pitulung Gusti anu kagungan ieu. Dulur batur saregu baraya balad sa asrama pamili batur sakompi buru-buru kumpul ka dieu. Oi sia ameuhanana deuleu. Sian euy kabeh bagi-bagi nu ka kidul ka kaler ka kulon ka wetan. Sakur anu kemar salasih bule hiji hideung hiji. Ulah diantepkeun paehan ku salarea. Deuk awewe deuk lalaki asal kemar paehan ku salarea. Dulur ka diri euy. Kamana dulurna Sep? Ini panas kieu lampu euy. Pareu mana tuh? Disorot di luhur ti handap. Cing pareu mah nu luhur Anu poek bro. Anjir eta biwir jiga tamusuh gitu. Alah kawan lama Kang damang Kang salam. Alah damang Kang cager euy. Ya lawas. Kamana wae sia wayah kieu karek ngurumuy. Pantas bayaran malam Ahad Kang. Saya jalan-jalan sama pacar saya. Teu boga duit sia mah. Jalan-jalan sama pacar saya kana naon? Kana kendaraan. Nah Kang, pas natanyakan kendaraan saya ngadat kagak jalan-jalan. Alah pacar saya. Pacar saya marah-marah, abrag-abragan kepada saya, marah-marah. Bangsat jahanam katanya. Yang salahkan saya katanya. Eta si teh ngomong eta bahasa TA we terus. Cing ari ngaran sia saha?
ngaran maneh saha Mamat saha Mamat Mamat Nayaga Mamat naon papanyangna Abraham Abraham kita ngomong teu kagok euyuhan bahasa we terus cing selain bisa nyebut i kagak dapat nyebut u kagak dapat nyebut o kagak dapat asa napak saja dan lancar Kang kata-katana a sadayana tas bakat saya makang si jurig bisaan bener cing sakali nyebut i wes jangan maksa jangan maksa bahaya sakali pamajikan aing teh keur nyiram mesti ngacai teh sok laksanakeun i itu sakali maksa saja sakali iya si jurig balik di ka asal nyebut uak bener itu bisaeun cing ku aing dites dites ku aing ya cing bahasa ana lamun maneh nyebut buuk naon bisa henteu gampang saja gampang saja naon buuk bahasa ana akar kepala tapi heueuh bisaan hanapeun buuk pantarang bener lamun nyebut irung lawang napas lawang napas ceuli gampang saja naon ceuli bahasa ana alat nangkap kata-kata alat nangkap kata-kata bener bisaan puntu alat nyacag makanan naon alat nyacag makanan bener biwir paham bener sia bisaan cing gede kadieu apa kadieu ada apa kadieu dieu cing lamun nyebut awewe anu anyar diserahkeun ke beuki aing naon kitu gerada sok naon bahasa anak awewe anu anyar diserahkeun ke salakina bisa tuh dapat saja naon randa hangat atawa randa dadakan bener ya kadieu gerak kadieu dieu lamun awewe diserahkeun terus eueuh nu ngawin deui nepi ka nini teh naon du kitu disebutna nepi ka peot eueuh nu ngawin deui bisa je gampang saja naon randah kawakan tas karatan tas karatan lama karahaan bisa nih buku udah besi sete karatan beleguk cing lamun nyebut leun panangan ya nu hese mah ieu bahasa anak lamun nyebut peuteui naon sia yok sia peuteui naon teu kapangih ku aing di Bogor eta hulu teh sia wae yok naon sia peuteui bahasa anak bisa teu
dapat saja. Dapat saja. Cing naon peuteui bahasa anak lalampahang yang banyak matana ngakan sapapan jangar kana kapala jang. Naon dalam banyak pahang bisa aneh. Sepeda kendaraan tanpa bahan bakar bisa aneh si juri ge. Lamun nyebut suku alat jalan-jalan bujur pantat bener sih apan dina bujur teh aya liangan ya tah liang dina bujur naon bahasa ana eta mah hese jurig bisa teu gampang saja naon liang bujur sok bahasa anak gampang saja naon liang pepadut jurig sia Yang naon cenah? pajarkeun liang pepadut cenah eta bisa belegug sia aing katipu Alah sugan teh bener bahasa AKB ya keserapan gaji sing horeng ngabobodo we ka aing meureun Katipu babaturan no. Bagi sabalah di bandar diramakan sadayana pamugih along aganda. rupa-rupa boga dulur deh ari eta teh irung kohkol sia teh ulah juga hina sorana kitu kabedol meureun ku irung ngeluk cungkul kitu cing tangah teu bisa ari eta irung kunaon sia teh bika logor kitu eta teh irung kohkol banyak kokol aya liangan dua hari itu ada kamalaran gedean tungtungna urang neangan budak kemar salasih bule hiji hideung hiji oh gitu saha ngaranna saha ngaranna teh teuing saha cenah mah rayana kitu nu penting mah kulitna hideung hiji bodas hiji urang tewak ku salarea oh gitu kamana urang neangan geus diuk-diuk sawatir Meni kitu ditanya ku dulur teh lain nemalan kalakani tadiu. Diuk anjing si teh. Ari uing milu entong. Ari uing milu entong. Salarea ngabring syukur ari uing ka bawah mah.
dengar kana tonggong. Muni ngabeleduk. Muni ruas. Dilewas. Kagebek ya. Kalah. Arawa gerera. Aya pangesto. Allah hapunten saneh kirang sopannya. Naon? Abdi unggal ngomong nyiduhai Aha. huntu beak. Digalai kumuning aing. Wah, arawa gerera. Da aya pangesto. Syukur ah. Urang mah tampolo. Aduh. Hah? Urang mah tampolo atuh. Kita di mana teh, Dek? Ieu teh di Gedung Mayang Suna. Syukur ah. Darawa gerera. Aya pangesto di sana. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Amatkeun heula. Oh ya kawan ini. Buka taroskeun atuh. Saha? Eta ka pimpinan. Oh pimpinan. Pimpinan rombongan, pimpinan buta. Ya ke jawab wabah Kang. Ya ke jawab wabah Kang. Mun aing mah ngagubug tampolongnya. Bika baseuh kitu eta baju. Ha, baseuh kitu aku bae anu aku. Lu kawan ini. Urang newak jelema kemar salasi. Ya, ya ah. Sabar buruhna. Naon sia teh make jeung nanyakeun buruhan. Heeh, kabeh puguh atuh. Gede na leutik. Jigana mah rada leutik di dieu mah. Rada leutik aja cenah ya. Irung juga kanyut anjing. Jauh kena alus teh. Uyup aya pe komo ayeuna geus teu aya pun bapa eueuh tanyakeun. Eueuh pentaeun. Eueuh puntanganeun. Alhamdulillah atuh pidoana ka sadayana euy. Mang dewek Abah Asep Sunandar Sunaria euy. Ayeuna teh parantos teu damangan. Tos ririwit mudah-mudahan doa ti sadayana cing engal damang deui nya. Keung dewek teh euy aduh. Kantun hiji deui sesepuh urang ti Giri Harja teh Bapak Abah Asep Sunandarnya mudah-mudahan cing sehat salawasna. Alhamdulillah euy regreg euy ah. Ya. Dulur-dulur penggemar dewek aya sararumping. Alhamdulillah cekak kantun aturan wilujeng tepang ka para inohong para sepuh Kang Haji tu ti Radio Lita euy penggemar pun Bapak almarhum kapungkur Bapak Haji Iskandar anu gentem suarana geuning nya tadi pidato saya pisan aduh nuhun Kang Iskandar tina pangrojongna mudah-mudahan saira panjang yuswa ageng barokahnya didoakeun ku Mang Cepot. Jang Teh Yuhana haya 3 gerak kalong sareng rajina Teh Mira alhamdulillah Teh Mega aya sumping 3 gerak kalong alhamdulillah teraka kantun Kang Dedi Kombo aya alhamdulillah sumping jang kagu dulur-dulur dewek, ka adi-adi dewek, penggemar dewek dieu euy. Geus loba penggemar dewek teh. Ka para balad-balad bala putra Giri Harja 2 dieu euy, alhamdulillah. Anu diluluguan ku Kang Ada Sutisna hidup. Bala putra Giri Harja 2. Aduh. Grup pamiarta aya sumping alhamdulillah didoakeun ku dewek cing panjang yuswa geung barokahnya cing gede milik cing baleunghar penggemar dewek tembongkeun persatuan jeung kesatuannya keun bae da bebas urusan pangaresep mah nya ngan ulah teh pakia-kia we nya ya ka Bapak Mul aya sumping di Hegar Jaya Bapak Mul Hegar Jaya ti Rancakasiat Rancamanyar Banyaran Bos Dores aya sumping lawas setepang euy Bos Yayat aya sumping Kang Ade Beurit aya alah reug-reug sibane nyara lawer ka deweknya euy Ibu saha Mas Yuning aya
Juru kawih. Alhamdulillah. Saha? Berlin. Kendangna Giri Harja 3. Alhamdulillah. Si tangan 1000 teh ya. Hebat nuhun. Bapak Dalang Ikin Lili, Adi Sunarja aya Sumping. Cep Nandi Dukun. Agus Super aya Sumping. Alhamdulillah ataupun Adi Dalang Batara dalang wayang kulit. Aya putra Nabah Asep ngan mehna mah mahiwal. Kalakah ngawayang kulit geura euy. Alhamdulillah cing mararajeng sadayana dulur-dulurnya cing para rayu lah. Ataupun alo dalang rewog sigede huap. Dalang Adi Kontea putu Giri Harja 2 alhamdulillah Sumping Cep Yoga Suara putra Giri Harja 3 nuhun hapunten bilih anu kalangkungnya. Bapak Haji Rahmat aya Sumping. Di Cibuntu alhamdulillah mudah-mudahan panjang yuswa ageng barokahnya. Bapak Haji Sunarja ti bypass aya Sumping. Regreg alhamdulillah nuhun. Bapak Haji Onden bos tahu ti Situ Gunting aya Sumping. Situ Gunting Cibuntu keneh alhamdulillah. Bapak Dalang pun Adi itu. Bapak Dalang Apep Hudayana aya Sumping. Alhamdulillah juara padalangan 2012 sakedeung deui deuleu bakal diayakeun deui berjakrama padalangan. Bakal diayakeun di Karawang. Ngawilujengkeun da dewek mah juara berjakrama anu 2010 nya. Mangga ngawilujengkeun anu teu acan kengeng gelar juara sareng bokor emas sami pada ngantos giliran wilujeng ka sadayana. Sumuhun ayeuna ti Bapak Dalang Apep dicepengna waktu sayeuna nya. Alhamdulillah. Pun Adi pun Alau Cecep aya ti Menger. Alhamdulillahirabbil alamin. Nuhun. Alhamdulillah dina haraga helar wayang dasawarsa wayang Indonesia mudah-mudahan langkung majengnya. Reug-reug dewek dina penting ieu euy ya hiburan euy penting teuing euy dibere waktu 3 jam ya deh. Sok ganggarateun dewek biasa ngeusan 4:30 ngeusan deh. Minta lakon panjang deui Kang Sadewa Benjago. Bapak panitia teh beri jeung poho deui dewek teh gapaksa we diraraba gitu. Sanes bade nembongkeun ka parigelan ampun paralunnya. Mudah-mudahan selamat sadayana, selamat anu nongton, selamat anu ditongton deuleu euy. Keur ngariuhan dunungan teh euy. Deuk lalajo Saemara. Silaing apal teh Kemar Salasih. Bule hiji, hideung hiji. Apa silaing? Pan Sidawala jeung bapak eta teh. Kamari mah grewok teh euy. Ku mata-mata ti Mandura, bapak jeung Sidawala, aduh. Ditewak dulu. Untung diselametkeun. Diselametkeun ku Pak Alit Polda eta teh. Alhamdulillah. Jang. Aya nu munut lagu teh aya. Teu meunang di dieu mah. Heueuh. Mun sagala teu meunang. Anu nyawer mah meunang si teh. Ujung teu meunang. Teu meunang ieu teh ku si laing meureunan. Peda sok geulak timuru sia mah. Rokok teu meunang deui. Panuju Cai eueuh deui. Meuli we olangan kayaknya. Alah coba ilaha. Alah jang. Sidawala ka dieu itu sigareng aya. Orang Jipongan cing minta lagu dewek.
Kumaha si laing we lah laguna mah. Di Kemang Boled. Bunga hui teh ning. Payun anu balalakeun weni sagu tabang dawa ditekuk wong baye doyan kemuyu yen wangsul pulang kembang poe kuwe ni sagu tabang dawa ditekuk wong baye doyan yen wangsul kula tempi hari liang ke takut ora demen ora dia melengkapi langan kasih nyaratin dewa mudun kahyangan dalangan uripe goyang-goyangan tinimbang beli kelapa Kawas mah senang si sapi. Engklak kan teu pararuguh. Naha eureun jang? Aya nu nyarek Kang. Aya nu nyarek Saha nu nyarekna? eta dipengkereun akang. Tergenah-genah. Tah eta nyarekna teh. Tapi mah teu wani ngabantah. Si laing gareng anu surak carek ka tukang kenang teh. Dak naon maneh? Gusti. Baku sia geus ngaganggu kana kasenangan batur teh.
Dasar jelema idiot sapi. Tidak pakai otak sih. Engklak-engklakan di leuweung anu jauh kitu ka dieu ngagamarkeun jiga. Heueuh jiga jelema ebel wae sia. Teu pantes model urang-urang jelema fakir miskin, jelema belangsak egel-egelan sapi. Jika nu senang wae leuheung lamun loba duit mah teh. Sagala aya. Ulah kitu gareng. Anu miskin, anu beunghar tetep butuh ku hiburan. Leuheung lamun mayar mah ka tukang kenang sapi. Teu pugu-pugu sia engklak-engklakan. Sagala rupa oge kudu gablek duit. Sabab anu pang penting-pentingna di alam dunya ieu lintang ti duit sapi. Hirup tanpa duit bakal leuleus sapi sia. Bakal kalaparan hirup deuleu sia. Heuh. Da ieu jelema anu katumpakan ku urusan dunya teh. Gumantung kana kanal ipisna duit dina saku. Loba duit jag-jag teu boga duit gering sia mah. Heuh. Naon situ para sia ieu teh? Cicing sapi. Dagor ku aing. Coba kos lain ka lanceuk supaya sapi sia teh. Dak naon maneh? Teu apal aing ayeuna geus boga gelar. Gelar naon? Harengpang. Pang naon? Heuh, pang naon? Pang goreng patutna sapi. Engklak-engklakan eueuh deui nu pang penting-pentingna di alam dunya ieu iwati duit deuleu sia. Aya pantesna sia lamun loba duit engklak-engklakan aya nu ngajen deuleu. Sok. Kadang-kadang aki-aki oge senajan geus kolot tapi kan sakuna ditutur-tutur ku perawan oge deuleu sia. Jadi nu penting di alam dunya ieu duit. Nomor 2 duit. Nomor 1 sapi. Cek maneh anu pang penting-pentingna nomor 1 naon? Ilmu. Nah, moal menang duit lamun teu boga ilmu ngarah duitna. Moal benang ilmu lamun eueuh duit sapi. Panena sakola kudu dibeuli ku duit. Heuh. Kuliah SD SMP kudu make duit. Jadi nu penting di alam dunya ieu duit, ilmu. Dek neangan ilmu kumaha sia? Dek neangan duit kumaha maneh lamun teu boga ilmu ngalah duitna? Dek ngalah ilmu kumaha maneh lamun teu boga duitna sapi? Sok sia gelut-gelut jeung aing manjing sia teh. Bina-bina teuing sok jeung aing sok. Tong wakatungal teu ngeuleuh heula sia. Sok. Keukeuh aing na pamadegan duit anu penting ilmu. Sagala rupa tanpa ilmu model teknologi make ilmu. Make duit sapi dek meuli bahanna ti mana sesok. Nyieun kapal kudu make duit meuli bahanna. Nyieun komputer kudu make duit. Ngan kudu make ilmu. Lamun teu make ilmu ka nyieun-nyieun bobogo make ilmu. Matak tutah titah kudu ka ahlina, kudu ka nu nyepeng ilmuna, lamun lain ka ahlina tunggu kahancuran. Lamun ditagih kudu make duit. Hei. Baku geus pasea jeung dulur teh. Coba pikir. Geus didedetkeun jeung dulur teh sia. Duit nu penting mah. Duitnya. Naon duit? Anu penting di alam dunya ieu duit. Teu penting duit mah. Sapi sia. Sarwana ku aing didagor sia di. Teu penting duitna berarti ilmu anu penting. Ilmu teu penting. Naha? Si laing butuh ku ilmu, nya puguh we atuh. Si laing butuh ku duit. Nya heueuh atuh sapi. Tah dewek mah teu butuh. Dewek mah teu butuh ku ilmu, teu butuh ku duit. Teu penting ilmu, teu penting duit. Cekaan naon anu penting? Anu penting mah liang. Ih, teu pugu-pugu jol liang we sia mah.
liang kumaha kalau dipertanggungjawabkeun nu penting liang urang moal menang ilmu lamun teu apal kana liangna ilmu duit moal menang duit lamun teu nyaho teu apal kana liangna duit jadi nu penting di alam dunia ieu iwati liang sagala rupa nyewe dina liang barokah, liang rahmat, liang pitulung, liang ridho, liang ilmu, liang duit. Liang irung, sok irung lamun eueuh liangan di ka mana jalan napasnya. Apan boga duit mah init ka dokter terus dipolongoan irungna, nyeri sia. Aya ilmuna nyampak. Jadi nu penting di alam dunia ieu liangna heula. Sabab pamungsirungan pangbalikan urang sadaya teh iwati ka liang kubur. Lamun urang teu nyaho ilmu kahirupan liangna ilmu kahirupan moal panggih moal salamet di liang kuburna. Dek sahanu nyieun liang kuburan lamun teu diburuhan ku duit mah. Heeh, nu penting duit di alam dunia mah. Ilmu macul make ilmu sarjana doktor make ilmu ngan lamun teu make duit bakal sumogol moal nepi sakolana kudu panggih heula jeung liangna liang rahmat liang pitulung jadi nu pang penting-pentingna liangna heula teangan mah ku sia teh baku cu ari geus gujrut jeung dulur teh nah sia teh Pak marebutkeun naon sia teh mangagalih ku Bapak di alam dunia ieu nu pang penting-pentingna ilmunya Pak tuh ilmu penting ari duit Pak duit sarua penting. Nah, sia teh. Ali liang. Ai ceuk Bapak liang penting teu? Liang naon? Liang. Abdi anak Bapak, Si Dawala anak Bapak, Si Gareng, sarua anak dewek. Apaan eta teh hasil tina ngaliang Bapak? Nah, sia. Panmelaan dug hulu pet nyawa hulu dijieun sirah dijieun suku melaan liang ban liang sungut keur dahar nu penting mah ilmunya Pak ilmu penting duit Pak duit penting lir saupama gamelan ceuk tukang goong genah keneh goong ceuk tukang saron genah keneh saron ceuk tukang gamang alus keneh gamang ceuk tukang kenang alus keneh kenang tapi lamun sieun upama dibarengkeun kabeh dikompakkeun dibarengkeun disadahkeunna bakal nimulkeun sora anu kacida genahna nyatana ku jalan sabilulungan liang liang penting teu kumaha sia we nya Bapak mah sok kitu pan urang teh datang tina liang bakal balik kana liang manusia moal salamet hidupna lamun teu apal kana liangna ilmu manusia moal beungar lamun teu apal kana liangna duit jadi nu penting di alam dunia ieu teh liang duit sapi ilmu geus kabeh oge penting deui ilmu duit liang kabeh oge penting aya sambunganana pek pake ku salarea teangan duit teangan liangna jeung teangan pake eta ilmu nah sia teh mana karep deuleu pasea nu kitu patut ya pan urang teh melaan liang saya lupa oge lamun hirup tanpa liang deuleu stres hirup teh deuleu kau mau geus balik noron mah geuning nya. Heuh cemangih liang geuh, apa
Duit aing. Duit ge liang ge deuleu hese. yang gratis Liang gratis ayeuna mah sapi. Tas eta. Ya. Kedeung deui 1 kilo deui euy ah. Ka Mandura teh deuleu. Kayu agung babarwi teh samia rempel pagodonge. Iya rempel kodonge. Samia pang-pange sekar mekar inggalihe. Kang inggalihe ya pandelis si pandan aro ingkang si pandan bawa kebat halu mampah para Pandawa sadaya